Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darah mang? Mudah-mudahan urang sadayana di pasen kesehatan oge aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Pengajaran ayeuna nyaeta ngeunaan sajak. Namun saat acan diajar, hayu urang buka ku aosan basmalah sasarangan. Bismillahirrohmanirrohim. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atawa puisi. Dalam bahasa Indonesia, sajak disebut dengan puisi. Sangkan urang maham kana eusi sajak bisa ditetanan ku hidup sadaya aya nu disebut unsur-unsur sajak. Di antawisna aya jejer atawa tema, nada jeung suasana, rasa jeung amanat. Jadi dalam sajak atau puisi ini ada unsur-unsur di dalamnya, yaitu diantaranya tema, nada dan suasana, rasa, dan amanat. Jejer atau tema nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca, atau dalam bahasa Indonesia tema adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang akan disampaikan oleh penyajak kepada penerima. Tema dina sajak rupa-rupa, aya tema keagamaan, kemanusiaan, kapahlawanan, perjuangan, nikah cinta lemah cai, jeung saterusna. Nada jeung suasana nyaeta sikap panyajak kanu maca, atau dalam bahasa Indonesia sikap. Rasa nyaeta hal-hal anu ngajiwaan eusi sajak, atau dalam bahasa Indonesia adalah penjiwaan. Amanat nyaeta mangrupa pesen panyajak anu karasa kudu maca sajak. Alhamdulillah, materi ngeunaan sajak parantos rengse. Hayu urang tutup ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.